يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la ju'alahum wa la 'atsha. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Al-Mukarramun, para asatidil kiram, saumumna guru-guru urang nu al-hadir, baik anu ti salahawur oge anu ti kopi anu ti Cigayeungeun sareng para kiai-kiai nu sanesna. Hapunten teu disebatkeun satu persatuna urang doakeun mugia para kiai sing para ranjang yuswa anu barokah. Pejabat pemerintah setempat, bil khusus kepala desa beserta jajaran, Puji Kuring dibika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara, khususnya masyarakat Kampung Cianyar. Moga-moga sabada ngayakeun acara masyarakat Kampung Cianyar sing dijadikan masyarakat anu ahli ibadah. Jamaah sadayana rahimakumullah, waktos tasawni tos jam 2 kurang 2 jam setengah. Insyaallah jisim kuring kulantaran waktu geus wengi ieu lain wayah ngaji lain wayah ngomong wayah ngaweulit ping-ping wal bitis meulit. Insyaallah ala kadar tadkirah khususna ke pribadi umumna ka urang sadaya paling ge atuh 10 menit 20 menit. Jamaah sadayana sakedap deui urang badris kadatangan tatamu anu mana ieu tatamu anu sangat luar biasa. Tatamuna jelema kiai sanes, tapi ieu tatamu anu sangat pohara disadiakeun ku Allah khusus jeung umat Muhammad. Nyatana sakedap deui muga-muga kabehan palanjang umur urang sakedap deui baris kadongkapan bulan suci Roma. Muga-muga mudah-mudahan sadaya panjang yuswa. Bulan Ramadan ibarat tamu. Ari tamu semah kumaha nu boga imah. Lamun nu boga imah someah tamu bakal betah. Tapi lamun nu boga imana cuek bari jeung judes bari jeung teropea kasemah maka semah moal betah. Sapoe deui ka bulan puasa cecelukan. Cek bulan puasa budak Cianyar nu daregeul
cek Ramadan yang cek aing. Aing gara sambut ku sia, lamun sia nyambut aing bener-bener aing bakal betah. Tapi lamun sia teh nyambut aing teh bener-bener aing moal betah. Sehingga ia bulan Ramadan bulan anu sangat pohara luar biasa, kebagusan dilipat gandakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan ieu memeh Ramadan ruah teh fadilahna litathiril qalbi, bikin ngabersihan hati. Sehingga para hadirin ieu bulan ruah punya keistimewaan. Bahkan sakabe wali sakolong dunia, wali sakolong dunia dilantik ku Gusti Allah, diangkat jadi kawalianana itu di bulan ruah ditaekeunana. Nujaba, nuqoba, abdal, autad, mulamitiyah, imamain, kutubil aqtab, rijalillah dan lain sebagainya para wali-wali diangkat ku Allah kapangkatanana, dilantik itu pada bulan ruah. Maka wajar lamun bulan ruah litathiril qalbi, bikin ngabersihkeun hate. Kunaon kitu hate kudu dibersihkeun di bulan ruah, sabab kadituna jeung ngahareupan bulan suci Ramadan fadilahna litathhirir ruh, bikin ngabersihkeun ruh urang ka Allah. Ruh asalna bersih, kembali kudu bersih. Maka sabab sakitu di bulan ruah sakedeung deui bulan Ramadan urang bersihan hate, nu mantak hate kudu dibersihan lantaran ieu dina hate loba panyakit. Masya Allah, panyakit hate seueur, bahkan diatur dina ilmu tasawuf dicaritakeun panyakit hate eta aya 9 rata-rata kabehan jelema bararoga. Kudu dileungitkeun meureun be. Urang eker gering zahir bage langsung ke dokter, asup angin langsung meme ka dokter dikerok. Nyeri beudeuh urang emah ngaranna, urang teh langsung kadang-kadang meuli promah memeh ka mantri. Riet hulu anu luhur nginum paramek, riet hulu nu handap emek. Kayak ulah diperpanjang na eta mah eta. Keur heulaanan anggota zahir gering langsung diubaran, kunaon ari hate gering tirok dialubaran, meuni karatan eta hate. Sedangkan eta hate al-qalbu raqsul jawarih, hate eta pimpinana anggota badan urang boga pimpinan. Saha pimpinanana hate? Ieu anggota badan urang berbuat baik, ngalaksanakeun kabagusan jeung kagorengan kumaha ceuk hate. Ibu, lamun hatena endah anggota badan bakal bagus, tapi lamun hatena jore anggota badanna bakal goreng. Terhadirin, iyalah penyakit hati. Ai zahir ku urang diubaran sae kiai meureun be nyare ate ibadah sagede urang mah nu bodoh. Urang mah ibadah ka Gusti Allah boro-boro keur gering keur cager ge harares. Sararang salat ketong jauh-jauh urang mah. Sesa ngobrol, sesa ngozek, sesa ngomongkeun bat. Kadang-kadang teu salat-salatan. Jaga di akhirat para hadirin aya orai kures sekolot baheula mah, padahal eta lain kures, tulisanna ha ro ya shin hures. Ngan orang Sunda mah sok ngarobah teu mah kudu ya ngaranna Kalimi ya bin Kalimi. Pan urang mah kitu bae Muhammad ke Muhammad be. Sarman Camong asalnya nggak tahu lah. Badu bedon gitu. Udah masuk kayak ngenahan baik. Atunya Khadijah Ijot deh pak. Buku orang Sunda masuk gantian ngaran baik. Eta orai hures. Ayo kalau baheula kures nyebutna. Dina sasalawatan teh ya. Orai kures kalabang kures. Orai sene gagandul sene eta eueuh sasalawatan eta kuarima. Padahal eta sosolawatan menang nyieun kiai lain menang nyieun anu bodoh.
eta sasalawatan pakuluman bigeri ilmin yakmalu eta teh eusina anu leuwih ngeunah leuwih senang ngarasakeun dina surga. Horeng eta surat Waqiah jero nama. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Horeng surat Waqiah kuari geus areuh eta sasalawatan eta coba diabadikeun deui ya abadi nahrawi. Ja eta mah sasalawat eta mah kudu kolot bae di lumur mah teu ngeunah. Lumur mah ulah bae eta mah geus nu kolot mah geus khusus tah. Baguluman patalamat. Kamu dah orang mah teu ngeunah kituan eta. Ai kolot mah geus bakat. Degere men yamal amal mardadatun la taqbal sajalma jam 4 jam subuh teh ya sogeunaan keur mah langsung tiba bae teh kadang eta ibadat jang ilmuna eta tangtu amalna diterima kurang teh lokal haji. Ya Allah hadirin eta orai kures geus kures bela diputer kolot baheula bae. Eta orai kures panjangna ti bumi ka langit. Panjangna. Gedena eta orai kures ti masyrik ka magrib. Atuh sagede dunia. Kuluna botak. Kukuna matana hurung. Kukuna para ranjang tina timah seuneu neraka. Eta teh orai kures anak orai Sujaul Akro. Anakna sakitu atuh komo indungna. Sakumaha gedena eta orai. Indungna Sujaul Akro. Ditanya ku malaikat Jibril, "Ya Hures, ila aina tadhhab wa aina tatlab?" Woi Quraisy, cek malaikat Jibril, "Na ka mana dia leumpang? Jeung saha nu dicok-cok ku dia jeung bol-bolna?" Cek orai Quraisy, "Khamsatu nafar." 5 golongan nu kuaing bakal digelong moal disesakeun jeung bol-bolna. Saha? Urang Cianyar. Oke, heula ulang kali buntu mana urang Cianyar. Nu mana Quraisy ya 5 golongan. Moga-moga urang ulah kasupkeun kana 5 golongan. Amin. Hiji cek orai Quraisy nu bakal kuaing cocrok jeung bol-bolna tarikus shalah. Jalma anu ngahaja-haja ninggalkeun salat. Masya Allah, padahal nyaho kana wajibna salat. Nu hade ibu-ibu eta kana salat komo ibu-ibu 4 aya garis merah. Men. Cek bahasa kuari, bahasa kitab hem. Bahasa baheula kotoran. Dan bahasa Jawara si bewang kuta getih eta. Eta bahasa Jawara eta. Tatangga kula kalentuk bedong kotok gering. Mangku naon baru di Jakarta ka kaji cenah 2 bulan terus balik ka imah. Wah, mau duit gede, mau emas. Oh daging tetanggai macam nasi bewang kuta getih. Lah cukup mah akhirnya cenah kondisi botak merana. Saya kan boga mangkal. Tarikus shalah hiji jalma anu ninggalkeun salat. Makana ulah lalawara ieu kana salat para hadirin. Wayahna komo ieu teh menang hasil Rasulullah Isra Mi'raj atuh, menang tugas di Allah salat. Makana lamun jelema salat bakal dibere 9 perkara cek Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Sahabat Rasul, Raisul Abidin, huwa Utsman bin Affan, rajana ahli ibadah sakolong dunia
Para hadirin ialah Utsman bin Affan, sahabat Rasul ya sekaligus mantu Rasul. Sayyidina Utsman bin Affan mah mun tahajud ngan 2 rakaat ya Pak. Tapi sarakaat 15 juz. 2 rakaat hatam. Sholli sunat tahajud Allahu akbar. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Ka ruku kenangtung deui mulai deui ujungna minal jinnati wan nas. Geus Sayyidina Utsman mah tahajudna 2 rakaat ngan hatam Quran. Percis orang Cianyar. Teu akurna teh gitu. Poharanya ya Allah. Makana urange aya ganjaran nu gede mana diuk di majlis taklim sajam leuwih gede tinimbang tahajud 1000 rakaat. Aya eueuh ieu urang Cianyar anu mampu tahajud sapenting 1000 rakaat. Mun aya kukulah dibayar 2 miliar. Nu mata kuani ku eueuhna teh. Ulah aja boroning nu bodona kiaina ge can pernah aing ge encan terus terang. Saya eta ibu mantak wayana sarolat, ibuna sholat, bapana sholat, koma awas ibu hati-hati, lamun ibu kerhead singka hade tanya ka kiai, kula kiai head teh kiai, kumaha eta salatna, ulah sok nyanyahuan. Ulah jadi berkewajiban sia ke salakina tolol. Eta salaki teh atuh kewajiban pamajikan eta kewajiban salaki. Ulah hanya ukur ngaringkokan jeung ngaringkukan. Ilmu agama na anu penting. Para hadirin, tanya ketika pemajikan haid. Mantak ibu lah sok curiga. Kadang-kadang salaki nanya. Udah besok dibentak kadang-kadang ku pemajikan. Cek ulah mi geus saat. Nenan. Kok orobet tae. Ih. Maksudna aing geus saat mah geura mandi, geura salat, geura maca Quran. Geus salah sangka bae, Pak. Karena kamar kene udah maka mana atau maka mana bating korek kata awewe mah gitu mantaknya munasabah kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ditinggali ke neraka malaikat Jibril tinggali ke toh Muhammad toh eta ngurusi neraka masya Allah wah rojot ibu-ibu. Ai barang di dalam ka surga teh bukan yang Rasul lalaki ge eueuh hiji acan. Ka mana horeng panghandapna teu kadelep ibu. Eta pamajikan ka neraka didikan saha? Salaki ulah ngeunah-ngeunah ki. Geus wayahna sarolatnya eta jalma anu ninggalkeun salat para hadirin ngahaja-haja nyaho kana waktuna salat jeung nyaho kana wajibna salat maka bakal dilagleg ku Quraisy anakna Quraisy Sujaul Aqrab hiji tarombongan bakal ditolak usaha ku orai Quraisy ya Allah ya Rabbi nu kadua saha nu kadua nu bakal dilagleg ku aing cek Quraisy ialah aku liwalidayya jalma nu ngalunjak ka indung aduh makanya ieu jalma kuari masyaallah geus loba teu hormat ka indung bapa geus eueuh adab jeung tata krama ka indung bapa akrimu auladakum wa ahsinu adabahum geura mulyakeun didik anak-anak anjeun bahkan baguskeun akhlak jeung adabna eta anak anjeun ketika urang boga ilmu al ardu bumi eta ibaratna cenah ge kitu tatangkalan bumi eta ibaratna adab tatangkalan ibarat akhlak geus bumi eta ibarat adab bumi eta ibarat adab
ari tatangkalan ibarat ilmu. Henteu kumaha tatangkalan jadi lamun lain dipelakeun dina luhur bumi. Henteu kumaha mulyana jalma nu boga ilmu lamun teu make adab jeung akhlak. Taya coba kuari loba anak nu teu pararungkuh ka kolot ya Allah bapana keres na bapana kelawang meh beka tincap ku anakna. Cek bapana goblok sia. Tekan deuleuh itu aya aing, we minta hampura kalau mau lotot bapak sih. Kolot-kolot kayak si dinya. Sudah pula mah canting, ya Allah paten kalapa eta bapana. Jelma anu para hadirin ngalunjak ka indung bapak cek orai kures eta kuai nu bakal dilakukan. Masya Allah mantak pemuda kasep bager neng wayana sing hormat ka indung bapak sing sopan ka indung bapak. Masya Allah urang bisa kita doana indung bapak. Ya Allah indung bapak mah diijabah doana. Ya Allah ya Robbi Gusti nu agung hayang berarti mau ngaji minta doa anak ke indung bapak, hayang usaha berkah jeung maju minta doa anak ke indung bapak. Kiai indung bapak ulama bodoh temempan ge kabatur eta doa anak ka anak nama alabatan doa wali. Doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Doa anak kolot kanu jadi anak bagaikan doanya nabi kepada umat dina pada wajah diijabah ku Gusti Allah. Kiai indung bapak ulama teluk ibadah urusan manehna jeung Gusti Allah. Hak anak kanu jadi kolot menghormati, takdim, hormat kanu jadi indung bapak. Nanti doang. Ma abah enaon dia. Abdi kumaha usaha kieu bae. Ajo yang kumaha tuh dia usaha yang maju abdi mah. Heeh, kowe doakeun. Sakit doang. Doakeun sia kowe. Masya Allah menang genep poe teh bener Bu. Ya Allah anak-anak usaha maju. Dagang cilok didorong pakai gerobak. Maju terus ke bumi. Dijabah berarti doa anak itu mah. Doa kolot malin bapak tadi. Iya mah jelema lain teu meunang sarah ka makom wali kudu ka makom wali sarah silaturahmi ka ali Allah kudu. Silaturahmi ka ulama nu aya keneh penting minta doana supaya keberkahan ku ahli Allah. Ai ka ditu silaturahmi kuat amprekan ari kunaon ka kolot sorangan geus dilok. Ya Allah, tibalik karamat nu asli eta wafat bae dia sagede angel. Hayang usaha maju ai ka kolot delok dimulyakeun moal mempan wafakna ge. Wafak tinggal wafak. Nu asli wafak mah nu eta. Ya Allah, indung bapak urang geus eueuh, zarahan makomna. Ieu mah ka makom indung bapak kuat teu nyaho. Kuat pas sini di makom jembakan. Ka baheula mah di dieu di makom mah ieu masyaallah ka mana pindah teu bebeja deui mah jeung astagfirullah. Kita udah lupa pindah gitu makom. Iklan. Munasabah diancam. Cek orai kures sabab moal ayat anak pun eueuh indung bapak jelema nu tukangan nyerikeun ka indung bapak bakal dilaglag ku kaula jeung bool-boolna. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Geus hormat ibu mun aya keneh hayang naon ta indung bapak. Karena indung bapak urang teh geus ieu geus itu hayang naon geura. Turutkeun ku urang bah. Ya abah kuari geus kolot, pan mah geus eueuh haju kunaon teh ya. Jo abah hayang naon ke kuari hayang naon coba geura bisina wasiat. Aing mah kieu, aing mangga aing lamun pae, aing mah hayang dikubur deket paciringan bae. Ih, jeung anakna batur hayang dikubur deket makom wali, deket kiai supaya keberkahan. Aing kitu abah mah hayang deket paciringan, pacomberan. Aing kitu kunaon bah? Lainna naon, aing mah lamun indung sia kiih kadeureuh ku aing. Hati-hati geblek dan gitu. Macam-macam tawasiatnya. Nu katilu saha? Nu bakal dicocrok ku orai kures. Nu katilu syaribul khamri. Jalma anu tukang nginum arak. Di dunia nginum arak, mabok-mabokan dan lain sebagainya, jaga bakal diancam ku orai kures pala hadirin wal hadirat. Ari nu kaopat nu bakal dicocrok ku orang
Nu kaopat al mutakallim fil masjid bikalamid dunya. Jalma anu cacahan di masjid ngomongkeun bab dunya. Ulah di masjid manu hade sehingga ieu masjid mah kudu diapik-apik ku urang. Sanajan andai kata masjidna rupana misalkeun jore atuh ieu mah bagus sakieu mah alhamdulillah merekna jelas sagalana jelas. Ya Allah para hadirin khairul biqa fil ardi masajiduha. Pang bagus-bagusna tempat sakolong dunia masjid. Mantap ulama tempat cocok eta mun akad nikah di masjid bari loba awewe. Naon sababna teu karaksa. Kula pernah ngahadiran kieu jeung ngahadiran. Begitu ngahadir akad di jam 10:30, ai beres jam 12 lewat, hampir setengah 1. Para hadirin, cek rombongan besan ibu-ibu. Heuh cenah aya urang ieu di mana salat dohor. Cek nu saurang atuh teu nyaho. Cek nu hiji deui, ih kan mah keur teu keur salat keur head. Ngajedog di masjid geus sabaraha jam. Bari jeung ngahaja-haja. Ibu haram awewe cicing di masjid keur head. Eta sok tilok diperhatikeun. Mantak lamun ndeu kawin ya bisa jeung ibu-ibu hayang hadir kudu aya satpaman ka masjid. Maaf ibu ka mana? Ya kami ya besan. Oh ibu saya bibina. Oh ieu tetehna. Tapi dalam panganten tuh kami hadir. Oh maaf bu ya masjid di dieu mah kudu aya satpaman. Maksudna ieu ibu suci apa keur head? Mohon diperiksa dulu. Sama di sana kami gitu cek TKN. Asana eta lamun kitu doang-doang mah loba budak lapar jadi pemeriksa eta. Ayo, nu hade mah tadi ieu. Syarikul khamri jalma anu kitu cacahan di masjid ngomongkeun bab dunia. Waduh, dilebur ku amalna ge 40 ku Gusti Allah, amalna ge 40 tahunan. Matak nu hararade di masjid mah. Aya budak laletik lalagan, carek. Udah diantep. Ceng asal kan di masjid mah. Degel sintret. Bapana malodot jeung bapana sintret. Kuduna ku bapana dicare. Mata kula mah bualah di ditu. Maka kadang-kadang kula teu jadi imam. Asa budak kada yang kula dedehembe. Kok kali budak laut itu. Imam ruku memang kieu bae. Terus dia bilang ke kula, "Hoi, atuh ruku kitu ke." Tungtuna jadi satpam udah leutik eta. Tahu lamun ibu ka masjid anak di wasiatan ke ibu amanatan ceng ka masjid kasetnya ulah lalagan masjid pamalik bisi aceng gini cok ku orai kues. Mak gede. Oh gede. Orai mah geus deuleu cenah mangge. Majak saja kiai. Kiai gina kita, oh gede moralnya, gede. Ih kali ge betus, kamu hulu aceh, sih. Aduh ilah eta mah ditok-tok mah, engke lamun paeh acengna teu tobat. Ih sieuna mah, sil mata kula sok lalagaan di Mas. Kau mah jadi malam takbir, waduh. Eta di masjid kok ciri baledong aqua segala mah. Mata eta takbiran wayahna, budak leutik mata dia luar takbiranana. Ulah dijerak. Sing baledong pais, sing baledong jeruk segala. Mata eta nu kudu takbiran pemuda. Ai pemudana arareueuh. Takbiran, lain jomblo kabeh tolol. Lain urusanna jomblo sia takbiran, mun jomblo tuh laku takbiran. Dasar jomblo sia takbir leuwih tolol. Iya menurut takbiran budak laletik, amangkanin budak laletik di kepala nol takbiran anak. Kula sok jengkel aya eta, mata kula sok pengumuman lamun tos isa. Para masyarakat wayana ka bapak-bapak ayo urang takbiran adalah eueuh deui ganjaran paling gede malam Idul Fitri jeung Idul Adha takbiran. Bahkan eta penting sadunya sataun anu diijabah doa teu dihalangan hiji malam takbir Idul Adha. 2 malam takbir Idul Fitri,
Mata saya nu jomblo, memang tak takbiran. Allah Akbar, Allah ya Allah Gusti. Allah di jomblo ya Allah. Nah, kalau di bagan ku ari ku anak indah. Ya. Siap pemuda siap? Oh, mau asal terus takbiran, nanti udah jomblo aing Allah. Nanti semoga bisa kasih Dewi. Gusti si Dewi ya Allah pemirsa pasti ya Allah Akbar Allah Akbar Dewi Allah. Barang isuk-isuk, wih dina WA assalamualaikum Kak Kemod jadi. Waalaikumsalam, mohon maaf ya. Ini siapa? Dewi Kak Kemod. Oh Dewi, kok Dewi sinarian nge WA? Kok sinarian? Enggak lah, dia kangen aja kakak sama Kak Kemod. Kan dulu Dewi hewa sama Kak Kemod. Sampai Kak Kemod juga dulu mau pacaran sama Dewi, kan di Ciduhan. Bibi Kak Kemod sampai hangit, sekarang juga keambil kayaknya. Kenapa sekarang ini Dewi mau nge-WA? Enggak Kak Kemod, enggak tahu ya lagi malam denger takbiran sih, suara siapa itu ya? Ngabur kayak bayawak begitu tuh. Dijabah dengan doa yang naon pemudanya lamun malam Idul Fitri dijabah doa hayang naon gerak eta saat dijabah sabah dina Masya Allah budak leutik takbiran kan budak leutik teh apa Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allah Akbar wa la in abudin jore entah udin jore kawadan sampai itu walilah ilham dia kena hilham ge eta mun takbiran tulis ku ustadna ya takbiran budak lapatna ya eta mun takbiran budak rasa kadaek mah kolot ya Allahu Akbar Allahu Akbar ya mau huek aku tadi no ada takbiran eta ya awas ya kayak lebarannya malam takbirannya nya tarawehna pemuda sing semangat ya pemudanya woi pemuda woi semangat woi malam kahiji woi taraweh woi taraweh kota Bekar Allah Akbar sami Allah Akbar piu bener yang tengah sholat mah teu barang laju eta taraweh ulah gancang-gancang jaba Masya Allah doang dina eta teh aya jalan taraweh tercepat sadunia kena naonan ya Allah waktu dolin amin kok ngose laki-laki ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh Allahu Akbar tahiyat deui bela imam poho patutur assalamualaikum Allahu Akbar ulun sareng dengan giah Allahu Akbar bae waktu langgeus budak ieu taraweh cenah mah adanya Ibu nu adanya ieu eta taraweh gancang teuing ulah lambat ulah deui imam kudu papan diburi imam anu hayang modal anu asup angin anu rit hulu anu encok sedang bae Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin eureun tadi dinya tah lamun nepasol bagus eureun didinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim aran bagus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin itu atuh boyor teuing ulah ieu mah imam taraweh Bismillahirrahmanirrahim. Cek pemuda diuk. Angkot ngetem. Waladdallin. Cek pemuda angel. Jangan pemuda gitu. Mantap eta imam nu hararade geus ieu penting dinu urang ya rundingan ku urang sa imamna si anu sedang bae eta salat isya sampai setengah jam sampai 40 menit dimulai salat isya sampai eureun tarawih sedang sakit duka nu hadenya tarawehna ieu Masya Allah eueuh
eta ganjaran anu dilipat gandakan kecuali di bulan Ramadan. Ya Allah Bu, lamun ibu mau kurang ya Yasin bulan kuari bulan ruah iya dibayar ku Allah hiji gas hiji dibayar hiji iya hiji Yasin hiji gas iya sin berarti dibayar 2 huruf ku Allah pahalana. Tapi lamun Ramadan Yasin iya hiji huruf dibayar 10 sin dibayar dari 10 jadi Yasin 2 huruf dibayar 20 huruf. Terus ibu mau bisa baca Quran kita Yasin 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 terus sampai ke maghrib Yasin baik. Ayo bisa teuing mah. Woi paling ya sangat eta. Eman Yasin. Tah geus eta orai sujaul orai kures ngababad 5 golongan nu 4 golongan tadi di 4 kabeh ku orai kures hiji deui pula poho deui nggak saya mau terus kan poho iya tuh mari poho mah ieu poho pak mau terus mata kumana eta tageus ieu di bulan ruah geura bersihkeun hate panyakit hate teh loba pala hadirin ya penyakit eta hate eta 9 hiji hasud 2 suudon 3 ujub 4 riya 5 takabur 6 kaslan 7 godok 8 bakhil 9 koma bahkan cek hiji warekal mah kaslan eta termasuk penyakit hati ngedul ibarat urang boga penyakit eta kabeh. Contoh ulah jauh-jauh lamun hatena teu beres anggota badanna teu bener. Contoh hasud. Naon hasud? Ngarep-ngarep kanikmatan batur supaya leungit eta kanikmatan teu rek pindah ka awakna eta hasud. Sedangkan cegang jeung Nabi wa kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap manusia anu ku Allah diberi kanikmatan baik ilmu maupun harta maupun jabatan pasti bakal dihasud wal hasud la yahsudul maksud jalma nu tukang hasud moal kudu hasil maksudna naudzubillahi min. Nah contoh odah anu cenah ijah kamari aing papangi cenah jeung si Ito beuh make motor anyar meuni gede laga tah meuni gede laga bari nyengsol bibirna cek si Ijah aing nyaho anah medang geutik pot nyengsol tah huntu kunaon nyengsol bibirna kunaon nyengsol huntuna hatena teu bener anggota jasadna moal bener mantak naon kieu nu hatena bener mah ieu. Hai, waris itu gede laga saya buka motor. Ih, buka motor alhamdulillah tuh. Ya Allah. Isi eta mah kupu harap ta usahanya pangaruh salaki dari teu cara salaki aing. Oh kahayang salaki aing. Anak gede belas ini. Bagus eta ge. Boga anak mantep. Boga anak loba mah ngeunaheun Bu. Doang tetangga kula 15 anakna hirup kabeh. Beneran, jeung binatuna 30. Air lebaran ke imah kula buruk bedatang silaturahmi jam itu udah 80 genep ke imah aing pas 124 atuh pula beak kue colobong 10 aku aing 500 tahun kemarin tak doang atau di mana nambah doang yang sudah 18 acan dia asal pula beak awal 7 800 ya ampai kanji jeung anak mamang lagi kabeh alhamdulillah imah aing pakai gobak kue yang hijau kumaha tah gay hewa atuh henteu kan enak we saeutik kembina-bina teh mah kieu dipake gobak eta anakna ya Allah ya alhamdulillah ya anak mamang loba pokona mah nu mere duitna bae aya nu meulikeun baju bae aya nu meulikeun kuehna bae aya masyaallah nu ngabiakeun bae aya kana pakaya kolot atuh aja kadang-kadang jelema beri ka imah kolot lebaran aduh nganteuran makanan pas berangkat ke salat sunah teh ka imah kolot dek lebaran munguna mah anak 9 dibawa kabeh nganteuran kolot emas 2 keureut
endog gitu opat araramin kieu bendol uram setengah piring bandeng 3 orang kentang setengah. Assalamualaikum salam ai jasaria cen cager sebab mak kami malah pada yang dahar enak atau eta menang mau sia urut manehna di bawah dihakan deh di mana jeung anak-anak eta nu milu nyatu di nu kolot ngilu ngendong nu kolot 4 poe barang balikeun mah cenah aya ranginang atah ranginang rengse kotok beak kolot mah teh waeun ka anak teu uji-ujian masya Allah tapi kadang-kadang anak Pala hadirin mata awas ulah sok pelit ka kolotnya ulah sok kolot nah ieu penyakit hate ya hasud geus leungitkeun penyakit hasud pala hadirin lamun itu hatena jore anggota badanna moal bener sok contoh deh ibu ghadab ieu penyakit hate marah loba marah ulah sok loba marah moal bener loba marah mah di gula aya tukang guru silat marah mana dulu tuh guru silat deui ka teu pasang guru sering gegel tungtungna da kumaha waktu inget kana jurus salaki gerdah muah marahan ke majikan pamprekan atau pak gegel eta sorangan tungtungna akibat loba marah munasabah sahabat bertanya ke Rasulullah Rasul punten kumaha atuh ieu kami teh ibadah yang ikhlas cek Rasul la taghdab miraran Rasul bolak-balik ngabejaan ka sahabat beberapa kali lamun sia ibadah yang ikhlas ulah loba marah salaki ulah sok loba marah ka pamajikan ulah sok judes ka salak atuh panjendol-jendol ge salaki teh hidung-hidung ge salaki teh syukuran bae ibu boga salaki hideng alhamdulillah nuhun Gusti abdi boga salaki hideng wias Gusti hideng mah angel kabelok alhamdulillah Gusti wasila salaki hideng masyaallah babaraya nang rendeng jembatan kaum dong adik kakak ya Allah kamari bagi leutak nang 2 cm teh kanyahoan Gusti tadi beuheung sugan kula mah teu leutak sugan kula mah kulit orang leutak nuhun Gusti boga salaki hideng ya Allah kamari bagi ngariung ka Cianjur dapat berkat 20 atuh kanyahoan jah hideng ieu baju salaki abdi mamantut maneh nyaho kulit hideng make baju beureum atuh doang cakang tangkil ngaruh salaki hideng nya baju salaki abdi mamantut maneh nyaho kulit hideng make baju hideng make peci putih atuh doang teh cak ya Allah boh ulah sok loba marah ibu ulah sok loba marah ka salak boh daun jeung geuning ciri awe ahli surga mah lamun ngomong hareupeun salaki tungkul bari tungkul ditutup eta bahamna mulut ibuna utung-tung tiung dalam dia asal ngobrol dan salaki ge dalakan eta awewe ahli sur bapak-bapak jawab aya eueuh tak ibu-ibu kurang Cianjur nu kitu mun ngobrol ibu-ibu di dieu muncan kadeule gugusi be nyerengit ka salaki can kuari maroba cek salakina mama edan Pak mama ngadiran eta di Cianjur ki jamal nyarita kenaon pokoe eta pacenah goreng dikang ahli surga mah cenah mun ngomong hareupeun salaki tungkul delok popolotot tungkul bari ditutupan eta sungutna kutung-tung tiung eta cenah dipikang bagus akhlak na sopan di surgaeun oh mamah neuk kitu nyapanya atuh mangga bebe jaheula ulah main tutup bae balik ke dieu engke besok-besok coba bapak yang ngopi cek salakina kunaon dia tutupan sumut bau tai engke aing cara kanan deui ulah kuduna mah eta kamari teh neukeun pusaban sering hamurakeun dosa salaki jeung pamajikan sering hamurakeun dosa henteu urang dia tolol
Eta setor buku, pemuda, setor buku. Iya kamari ke musabah. Aduh, asal rapot urang doang jong deui ya. Doang tilu deui, bari tilu deui nilainya. Bari heureum asal rapot ieu. Disetorkeun malam nisfu Sa'ban teh amal buku urang. Kuduna mata kapentingna nisfu Sa'ban, esuk-esuk salaki. Yang pamajikan silih hampura dosa. Betot ku ibu salaki. Ka dieu. Aya naon diu? Bu, aing bisidang ieu. Aya naon kitu ya? Ilmu anyar. Pak dengekeun, Bapak inget ka peuting. Naon? Jatuh edan teu naon aing. Pak ka peuting teh malam nisfu Sa'ban. Ya Allah. Mah, aju kumaha tuh? Ieu buku urang distorkeun ka Gusti Allah, mata ieu mama mapori hayang diampura dosa. Aya ampura heula ka Bapak ieu. Bisi ieu loba geus pasti ieu mama ya Allah geus diuk di. Ieu ke salaki ieu. Tubruk ku ibu langsung. Salaki, Pak. Mama maloba dosa ka Bapak rumah sa Allah banyarekan ya Allah ya Rabbi. Ieu kuari buku anu disetorkeun ka Gusti Allah. Aduh, maka mudah-mudahan aing jambura ku Bapak ieu sugan eta dosa mama teh dosa tahun campleng baheula loba jasa ka Bapak. Sugan aing geus jambura masih halalkeun jadi dicoret ku malaikat. Pak, ampura mamanya, Pak. Ngomongin malam cenah teuingna. Eta salaki digitukeun bu ku pamajikan atuh ngajengkang langsung. Bener salakina, aya ge Bapak mah komo loba dosa jasa ka mama ya Allah ya Rabbi kita kalah terakhir kali salaki ya murah-murah kama ya Allah ya Rabbi ya Allah pamarahan ka mama loba marenta ka mama loba laksanakeun teu pararuguh ka mama bisi bapana kasuga terjadi gara-gara boga dosa ka mama maka poe ieu hayang dihampura sugan di Lauhil Mahfuz dina buku urang kacoret aing geus sering hampura ke dosa mah cek majikanna Allah mama loba dosa jasa ka mama ya Allah Rabbi masalah tabarata teh mama ngeut duit 1 juta na kantor mama dipaling mama ya Allah. Pakai mau dibaca dia mama ngomongna bener itu mama dipaling ya kita mama sa Allah. Mata kain diampurannya Pak. Kita lagi dong geus manggas. Ku Bapak diampura, geus berdosa sarua bae Bapak yang diampura. Loba kabohong ka mama baheula teh Bapak neuk gawe ka Jakarta 3 minggu padahal Bapak kawin deui mah. Mama ada anting sampai lama tetep dipaling ku mama pakai mas kawin dari kamari aturan ya Allah. Neuk ditalak kuari geus boga anak 5 mah. Cek pamajikan datang korak dia bangsat doang. Eta perang deui bae tungtung bae. Saya tahu yang tak dosa itu mau udah orangnya tak. Kudu nama eta sering ngapura dosa jam sabaraha ya? Jam 12. Nah, iya emang temenan kitu jam. Atuh teh heula. Jabo Pak geus ieu penyakit hate nu kadua godong loba marah ieu urang dieu panen pare ya Allah congcong ku kotok panen 20 karung kotok nyongcong dibuat jepuk kotok boloon dia porehan pare aing bae eta kotok leuwih marah dia nu boloon tu kotok tanya tempat saya nak apa toh dasar budak Cianyar dia budak Cianyar pelit Cianyar pelit dasar Cianyar Masya Allah cekotok aing lamun lain tiga di mana aing natuna cekotok aing gaji teu boga aing da aing teu meunang gawe teu bisa gawe ka pabrik aing boga ijazah aing bare pondok sakola di teu meunang jauh bila aku jeung sekolah kotok tuh cekotok wajar bae dia panen 20 karung aing ngakan pada dia dan teu beak setengah karung-karung acang ih kabina-bina dia cekotok teu jarana bulu dan ajaban aing dikepung ku dia kot RT turun ngepung aing teu meunang ampun aing kot sampai ka juru disetak bae cenah aing ya Allah euy ulah sok loba marah ya ulah sok loba marah. Dan semua bener lah loba marah. Contoh, ibu marah,
salaki teh mere duit, ari anak salaki beureuh teu boga. Anak minta duit bae. Ibuna keur pusing. Cek anak, "Pak, Ma, minta duit." Pak, minta duit, Ma, minta duit. Masya Allah, ya saya duit dipuji duit. Eta kuat ngereket, untuk ngereket diwir, kuat merep dengan kunaon gitu. Hatena keur teu beres. Lantaran loba marah. Nah, geus leungitkeun banyak itu kotok. Anu katilu panyakit pelit, bakhil. Ulah sok perlit sing balalager jeung papada, bager jeung dulur. Lamun diterangkeun panyakit harta 9 lila. Geus ieu mau diterangkeun, nu deung diterangkeun mah ubarna bae. Nah, geus ubarna hate sabaraha? Ubarna aya 5. Geus lamun ibu hate keur pararus, jarareng, tai uj, marareng. Hate keur pusing, hate keur saregsek, hate keur gundah, hate keur jararengkel. Cek budak warit teh mah pemuda hate keur galak. Nah, ulah nyeun status, ulah. Nanya status jeung manfaatan. Lamun hate keur gundah, keur pusing, keur jararengkel, ubar nu kahiji fatilawatun, kudu daek rajin maca Qur'an. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan ku Allah jadi penawar, obat, rahmat jeung jalma mukmin. Mantak aya ibarat, aya dawa, aya syifa. Lamun dawa obat urang gering, minum obat kadang-kadang cager, kadang-kadang tambah kumat, eta dawa. Tapi lamun syifa cager. Nah iya hebatna Quran. Ya Allah, geus anak urang supaya bisa maca Quran. Nanti bulan puasa bararacanya punya, insya mun bisa, mun teu bisa kumaha molototan beta Quran. Geus meunang ganjaran molototan bae ge. Bet-betkeun ibu kieu sapoe 20 lembar bet-betkeun. Kitu aya kieu cek anak mama mun rajin maca Quran bae loba omong dia. Pan mah batur mun maca Quran kadenge tok mah maca kadenge aing mah dina haptek maca anak. Goreng teu bisa. Nah, 2 lamun urang hate keur parusing jararengkel wal kholalil batni. Walil batnil khola ae wal kholalil batni. Kudu daek ngosongan beteung tegesna puasa sun. Nah, udah loba barang akan lamun jelema loba barang akan atuh geus. Loba heesna, gede nafsuna, gede marahna, lantaran beuki barang da. Masya Allah. Geus lamun urang hate keur gundah, keur jarengkel, nu kahiji maca Quran, nu kadua loba puasa sunah. Nu katilu hate keur parusing wa qiyamul lail budak ti penting. Qiyamul lail da'bus salihin. Budak ti penting eta kalakuan orang-orang saleh. Udang ti penting urang salat 2 rakaat. Masyaallah geus loba 2 rakaat. 2 rakaat deulanan kadituna hadirin ketika geus salat 2 rakaat wabil asharihum yastaghfirun wa tadarru'u bisahar. Eta urang da DP meta hampura ka Gusti Allah lobakeun maca mun geus udang tipet ulah we deui ulah. Tapi nak urang teh maca istighfar meta hampura. Oh di bulan puasa. Nu terakhir. Hadirin wal hadirat, ketika hate gundah, hate pusing, hate jararengkel, wa mujalasatus shalihin sok daek rerejengan diuk jeung jalma-jalma anu saroleh. Sabab cahaya orang soleh bakal ka urang teh ngibaran insya Allah 5 perkara obat tadi insya Allah jadi ubarna hate. Ketika hatena cager maka kelakuan anggota jasad bakal cager. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapiatur muga-muga aya manfaatna. Laras hidayah taufik di Gusti Allah lepat maka berdoaan al-fakir. Hadirin wal hadirat mudah-mudahan urang panjang umur
dihampura dosa, tetapkan iman Islam, tepang jeung bulan Ramadan, biasa ngisi ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina min ibadika as-salihin was-salihat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa thabbit imanana wa hassin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.